Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammadin. Aya genep umat kaula nu bakal asup ka surga, kahijina jalmi ngora ibadat lalora. Ari anu kaduana amal jaliyah ngarana, katiluna salat duha teu boga rasa mukaha, kaopatna leungit harta terawasan teu nyaah, dibandingkeun ka salatna atawa teu berjamaah. Kalimat cai panona banget isin ku pangeran, kagenepna tadiukna dinariungan ulama. Lamun dunya bakal mayang tantu Kangjeng Nabi langgeng, ku ayana Nabi wafat ciri dunya rek kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu nadom singkat pisan nasihat ka ikhwan. Hayu batur geura siap, mumpung hiruk ulah hilap, lobakeun amal ibadah bekel jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu datang nasa waktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat, kabeh oge pasti wafat, sanajan Nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu
sakarat datang hate pinuh ku karingrang napas maju kana beheung hate pinuh ku kakeung di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat nyawa maju mapai urat are kamananya lumpat napas anu panganggesan kaluar ti badan urang bari nanang karak bengkak badan kari tinggal tulang datang ajal kudu pindah ka alam barjah teu hijrah waktu naninggalkeun dunia menuju ka alam baka harta benda teu dibawa duit dolar sawah lega menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga usaha mati-matian bari ngarempak larangan harta jadi kasombongan ngahina kaduduluran nepi ka poho salatna karena sibuk usaha nepi ka poho jakatna bawaning kusarakahna ibadah kapopohokeun hanteu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan ngudag kana kadunyaan ari geus ngalir nyang hareup di tengah imah sidakep ari geus baeud nang karak angga hotan teu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian sagala boehna pisan ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibelikeun kakayaan alat-alat kecantikan menang meuli mahalan di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kubureun jadi milik ahli waris si mayit bati ngaleuheus bati gede hanjakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dan ngagaya gawena hadis
hadisna bitos nerangkeun di dunia pangumbaran naha atuh kangenahan henteu taat ka pangeran. Di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuh ku kakeung dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan urang ti dunia pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun. Beki deket-deket pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu genah ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah. Babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang nu di ala peuting beurang mana anu rek ngabela naha diantep kaula. Kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat. Ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun azab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna salamet di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama.
anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura taat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasihat mudah-mudahan manfaat ka ikhwan jeung ka sahabat bekel jaga di akhirat sabab di poe kiamat moal aya nu nyapaat angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia angin khatimul anbiya ngabela ka umat manusia angin khatimul anbiya Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dina waktu anak lahir dekaluar anak khawatir rasanya risungar sengir ngahejen nepi ka nyengir sakabeh awak karasa rek ngabi jilkeun manusa teu si anak dosa teu tobat pasti disiksa anak doraka ka indung disiksa temenang embung ngojaina nasena hurung bari temenang pitulung bayi nangis di huapan dipepen dedi susuan ngurus anak ridho pisan mun gering diceng cerikan papang micen di obehan hayang tuang di huapan mun karenang diibakan geraku urang pikiran piraku henteu karasa diurus sampai dewasa urang teh kudu rumasa doraka ka kakolot disiksa.
Tileletik di ais disimbutan bisi tiris geus dewa sabijil kumis dikawin keun kanu gelis eta sing jadi pikiran geus jadi bujang perawan kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma bakal ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh neraka jalma ka kolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana neraka karama kedah ngahurmat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan omat nurut pasti menang nikmat Ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengku senang nepikeun ka sepuh Bapa teh tangkal darajat ngurusan anak masyarakat tiap isuk bapa angkat nyaah ka putra telat Bapaknya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyaahna bapa ka anak kulinanggung nak tak mundak sukana jan lecet tak mun mikir dugi kabotak Si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan keur bekel kasakolaan bijil kesang tina badan Najan capek teu dirasa najan ripuh ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa
usaha temenang embung angkati sruk-sruk tidung-dung naneda kamaha agung eta bapa rejeng indung bapa ngaduakeun ka anak teu eureun indung jeung bapa nempelkeun doa jeung banda dibikeun sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat ti Allah menang karomah di nabi menang syafaat sakitu heula syairan urang rehelaanan kapayun nyusul terasan izin Allah anu mannan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Ulah sok dipupusingkeun da kabeh geus ditakdirkeun mun memang bagian anjeun pasti datangna ka anjeun Kitab Al-Qur'anu agungnya angan kajalma luhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung teu aya rizki nu hirup manusa jeung makhluk hidup angin rizkina dicukup ku Allah saumur hirup sing ridho kana bagean da eta teh kawajiban ulah sok ambek-ambekan mun keur saeutik bagean ulah sok dipupusingkeun kabeh atos ditakdirkeun jodoh pati bagja anjeun kabeh atos ditangtukeun ulah sok mikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun ulah sok ditika sedih naon anu nyieun sedih
memang nage eta peri supa dos anjeun teh merdi baheung ku anjeun kaperi sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati moal ayatina ubar iwal titawakal sobar Allah nu masihan janglar kaham bana nu kasamar sobaran eta kanyeri anu aya dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah nu maha suci anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu pisediheun anjeun sing bisa nempokeun naon anu pibungaheun sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa naon nu tos dialaman eta janten pelajaran kangge urang supa dos henteu nyalahan eta kabeh bagean perjalanan kahirupan sangkan hirup pangalaman tia sangana sehatan ulah sok garoreng sangka kana takdir ti Gustina kudu sing aralu sangka kana qadha jeung qadarna moal ayana masalah lamun teu aya hikmah moal ayana ujian pasti aya kabagjaan Bismillah jadi kawitan alhamdulillah pujian tur sholawat ka junjungan nu janten rasul pilihan eling para santri hirup kudu sadar diri inget tujuan ti bumi bahwa orang teh rek ngaji cek saha ngaji
FB lamun heuk ngaji babari kabeh ge jadi kiai santri penerus kiai pewaris nabi utusan ilahi anu ngatur umat di bumi hate kula miris pisan ninggal santri akhir zaman kaloba anak FB-an daripada pelajaran kitu ge geus alus pisan dibanding jeung kalobaan budak dina akhir zaman menting kena sakolaan teu inget pikeun akhirat hirup asa rek selamat padahal tujuan umat bagja dunya tur akhirat kamana jalan ka Jogja ka ditu kapalih wetan kamana neangan bagja ka ditu kapasantrenan inget papatah pun guru lamun ngaji ulah turu keun bae awak geh kuru nu penting ilmu natimu kula bingah ninggal santri komoka santri salapi hirupna ge malan diri tapi pikeun bekeuleun diri para santri sing narima kana ieu papatahna mugi sing janten elmuna kangge urang sadayana sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita hampura pisan salira anu kirang tata basa hampura kula hampura nyieun syair lala ora sabenerna kula era mugi dulur ngahampura ieu syair nu insani anu khususna keur abdi umumna ka para santri ngarahirup
sadar diri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mun hoyong dihampura dosa diasih ku Allah Ta'ala syaratna mahmung aya dua didawuh keun Allah Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah, kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mun hoyong dihampura dosa diasih ku Allah Ta'ala syaratna mahmung aya dua didawuh keun Allah Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah, kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dumi atuh kumaha hirup abdi teh nalangsa tegaduh bapa nutos lami ngantun kena
Bapa pupus tenungkulan abdi keur di pasantrenan hate mah keur bubungahan pirasat karaos pisan barang wargi ngawartosan ujang hayu urang mulang sakedap aya wagelan di bumi keur kasusahan mangga geura tingalian Bapa nu di pangsarean sugan teh nuju teu damang geuning Bapa teh tos mulang ciso ca abdi ngecelaka ningal Bapa dituruban seueur jalma ngariungan kabeh padanya raksian pun rai anu seueurnangan ukur bisa cerikna ningal Bapa payuneuna bari diusapanana ayeuna mah sare Bapa sanes ngan sare biasa sare anu salamina ninggal keun urang sadaya sangsara ku tegaduhna bekel pikeun di kobongna dahar oge sayana kitu ge lamun manggihna batur sibuk dikiriman abdi mah keur kasedihan ninggal batur bingah pisan aya anu ngalonggokan boro-boro ngalongokan komo deui nu ngiriman sugan ti dulur sorangan tapi da teu aya pisan masantren teh perih pisan bekel neangan sorangan keur aya mabungah pisan ngaji ge kasumangetan tapi lamun teu manggihna teh sedih karasana nahan beteung ku laparna penting teu daek sarena
meren lamun gaduh bapa hirup teh pasti bahagia. Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman Rahmat salam kajungjunan Muhammad Rasul pilihan Waktos Nabi diisrokeun naraka ditinggalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna Ari anu kaduana digantung sareng letahna nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna Ari anu katiluna diiket payudarana bongan nyusulin anakna teu saijin salakina Ari anu kaopatna diikat dua sukuna bongan kaluar imahna teu saijin salakina Ari anu kalimana ngadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong aib batur Ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna karena dosa manehna masyhur di alam dunyana terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja Ari anu katujuhna diiket dua sukuna sareng kadua leungeunna
ubun-ubuna. Terus dibelit oraina sareng ku kalajengkingna. Eta kitu siksaana ka istri tara solatna. Oge tara puasana tara mandi janabahna. Oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana. Ari nu kadalapana beungeut nasiga celengna. Awak siga keledaina. Eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna. Oge resep ngabohongna. Tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna. Eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna. Ari nu kasalapana beungeut nasiga satona tukang fitnah jeung ambekna kanu jadi salakina. Padahal eta dosana kacida pisan gedena. Maka urang sing paurna kana siksa pangerana. Ari nu kasapuluhna beungeut nasiga satona seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna. Eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina teu pisan ditarimana. Dengki jeung iri hatena teu taat jeung salakina. Eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna. Tah kitu siksaanana istri nu loba dosana bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangerana. Muga urang sing diraksa tina dosa anu eta
jauh tina maksiatna istiqomah ibadahna